Kamananya si Ujang Udin anu kasep anu mena teh gacan uwi kasare kieu teh. Mata badai ka pasar ya teh. Duh. Ini kesel gerasi Udin. Rahab balikna nya budak teh malaweung juga bapana wae. Sampang senang rugi. Udin meni bangor pisan mana mah. Awas we mun balik tek dicarekan we lah. Teh meni Udin teh inget waktu. Ciga bapana malaweung nya. Turun temurun ieu mah goblok. Din, kemana maneh teh? Udah balik. Rek balanya orang teh ke pasar. Terus gelis kieu. Din, udah balik. Awas we mun teu balik wae mah dicabok urang mah. Cepretan. Din. Udah balik. Umar oke. Orang ciga nu gelo. Sok jang geura ibak, geura salat. Jang matenya ka Ujang. Jadi ulin teh ulah kemalinan teuing. Cuma cik bagi duit heula mah ceramah wae. Di titah oge hararese maneh mah. Sok anteuran heula si Abang ke dibere duit ke emak. Ge duit sabaraha mah? 50 lah. Sok atuh mah buru. Lah, nyana keura rantang ulah ka mana-mana. Duh, nyawa balik teh hayang minta duit, hayang jajan jeung barudak ya dititah ngadon ka sawah. Ya aya wae ampun si mama lila nungguan oge. Mana si emak teh? Duh si emak ka mana? Lihat teuing duh nyokat rantang gua ge. Moga pake naon si emak duh ayeuna. Da teuing mak, buru mak. Gila hayang ulin ieu jajan aduh. Sebat-sebat aduh. Yo. Mah, kadi lapar euy. Biasa mah lapar mah. Mantang budak teh. Hararese budak urang mah. Duh. Jaba ieu ge sore, emak teh bade ke pasar. Din. Naon atuh mah makan wae di kadengin di dapur keneh. Udah ngan sangu deui. Ieu keur si Abah hungkul bising saratri di ditu si Abah keur macul. Da teu naon ieu umurna si Abah ge kuat atuh awak sagede kitu bari gua. Ulah kitu kakolot mah bisa dikutuk jadi batu. Jadi bener ya mah. Juk pamakan kantong emak ka jero buru mah ka pasarnya hujan deui kabeh ngaburu hujan. Sok buru atuh penyoketan kantong di jero. Yo, kantong nama yo. Yo anteran si Abahnya main di telak ka pasar. Kade omat anteran si Abah. Yo main di telak ka pasar, udah naik nitip naon naon we mak. Yo. Ieu teh asa nu diheureuyan ku budak manya. Mohon mak. Mau dia dari ke mana? Ada shopping gitu. Gayanya nyanyinya atuh. Udah ngora, Mas ngot mal ngora. Wae biji lah. Ieu teh asa budak Mang Odonya. Nuhun mah budak Mang Odo. Ari ieu budak saha? Pak Ole. Oh, Pak Ole. Iya. Oh, nya atuh. Mah bade shopping heula nya. Ngajak. Moal lah. Kali itu mah bade angkat heula nya. Nyung kada hati-hati nyawanya.
tukang ojek teh meni laminya tos sore ya teh. Duh. Can nyiapkeun dengan sangu keur peuting keur si Abah. Meni lami tukang ojek teh. Bade angkat heula ka hareup sakedap. Mama geus naha balik Balik deui. deui. Eta kaburu tutup pasarna biar teh leumpang ka ditu teh. Jadi teu mau naonnya? Teu Kan yang kanu ojek atuh. nya teu aya tukang ojekna. Teu barutuheun duit meureun. Oh juga nama. Mama, tadi orang papangnya si Abah, saur si Abah teh geranteran, cenah si Abah lapar. Aduh, kemana nya si Udin? Dia teh dah tos di Tita si Udin teh. Oh, Kita kemana? nganteran. Aduh. Budak malaweung deui. Kungsi pas itu mah geus men tampura ka mah ka Abah. Da ngulang Udah deui. ngaranna ge budak ini mah mau bisa mikir ke hareupna kumaha. Jadi kan bae we ke meureun sadar geus gidena mah. Heeh, sadar sangat. Sok ayeuna mah geranteran si Abah balik. Tong si Udin wae. Sok ayeuna mah geura balik, salin heula, nu bersih, mandi heula. Cang. Ayo jung, anteran si Abah heuh. Jalannya. Ya sok. Sok. Udin, mana masare? Mata di Tita. Balik dengan duh. Nganterkeun rantang ka si bapak. Mah poho itu kasarean aduh. Kolot mah geus di ditu di dieu sararese nangan we teh. Cuman itu piran tentang baik si Abah ge balik. Ayo ayeuna mah urang anterkeun babarengan jeung mak. Mak kangen ka si Abah. Kangen ke buat jeung ka dieu tuh mah. Nyayu wae tuh. Bising salingkuh. Hayu. Ayeuna mah urang kasoh. Hayu. Nah wae abang ada dagoan tadi di sawah, aduh ampun ini mah teu indung teu anak. Teuing tah si Udin malah sare bieu teh mate ka pasar heula. Tuh udah apa tinggal ka pasar ge teu mau naon. Abang ada Ulin we si kana mah. Urang leumpang ka pasar. Nu ngora si kana mah. Bata. tapi ka salatri ieu awak kumaha. Ieu atuh dahar. Heeh. Dahar heula. Ayo tuh urang geus balik urang kopi ku kabehan lah. Heeh. Si Udin mah mantangul da. Goblok. Hatur nuhun kanu tos naronton, tong poho like, comment, share jeung subscribe-nya nya barudak. Sabab subscribe eta gratis. Hatur nuhun, sampurasun.